Bismillahirrahmanirrahim. Para wargi Mang Dedi, para barayaki Sunda di mana be ayana, alhamdulillah. Danget ieu urang tetela disehatkeun tur panjang yuswa. Tiasa deui ngabanungan carita Talaga Getih nu ayeuna bagian anu ka-28. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-27. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Cibodas, khusus nama di bumina Bapak RT Ujo. Harita teh keur ngayakeun riungan kualatan tadi peuting geus aya kajadian anu matak pikasieun. Malah harita tuh Bapak RT Ujo jeung Nyi Esih pamajikanana keur ngawarangkong jeung batur-baturna dikokojohan ku Abah Ewon. Kumaha tuh para pamirsa, lajengan nai carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam harita teh khususnya di lembur Cibodas, bepililah teh beuki peuting, jangkrik-jangkrik pating tirili, aya buuk disada deui, cicir merikeun kapal ger, simut gadung, ting kalapar we, malah siraru, harita teh bari jeu ting ti mana datang mana. Estuning kaayaan alam harita teh tiis jempling beda jeung tadi kadatangan ku jurig hulu buntung. Malah harita nu ngariung di imah Pak RT teh di antarana aya Jang Atang jeung Abah Ewon. Pok Bah Ewon harita heueuh ya. Abah ge tadi teh ngadenge ai sora angin jeung sora anjing anu babaung mah pating cungungung. Dari sugan Abah dewa kejadian anu macak reuas atuh. Tapi anu jadi buah pikiran Abah mah barudaknya. Nah jurig cimana tah anu liar ka lembur urang teh. Moal teu matak guyur gerai sukan mah. Ceuk Abah Ewon. Sabot keur gunem catur kitu trojo atuh. Harita Nyi Esih pamajikan Pak RT nyampurkeun bari jeunang geui baki anu dieusi ku cai kopi 4 gelas jeung seupan huy sapiring. Tapi seupan huyna mah geus tiis da puguh sesasore cenah. Sok-sok ku Nyi Esih ditundaan di hareupeun anu opatan. Sanggeus kitu mah Nyi Esih leos deui we atuh harita ka jero kamarna goloyoh weh ngadang dina ranjang bari jenggeupan anakna. Sabot keur kitu pok atuh salaki Esih nu jadi RT nu katalah Ujo. Pok harita teh duh ari geus kieu kudu kumaha atunya. Rada bingung kuring teh Bah, sabab peuting ieu di lembur teh ieu teh jadi eueuh anu ngarona meureun. Tangtu moal aya anu nalingakeun keamanan, nah moal aya nanaon kitu Bah. Cek Bapak RT ras inget kana tugasna salaku ronda, tanggung jawabna anu di kabagian tugas ngaronda di dinya. Nyatana dina peuting eta malah hate leutikna ngarasa hariwang harita teh. Ngadenge kitu pok Jang Atang. Pogo kureng oge kapikiran Pak RT. Tapi kumaha atuh dayeuna mah kureng oge tuluh asa keueung rek neruskeun ngaronda teh. Sok sieun aya jurig hulu nu datang deui komo si Dolen jeung si Uca duaan mah geus baralik. Jadi ngan ukur tinggal urang duaan. Cek Jang Atang haritang.
ngomong nak itu berjeng netup atuh Kajang Usman. Kajang Usman pok deui harita. Cek nurutkeun pamanggih kuring mah tang. Teu nanaon lah penting ieu mah nya eueuh nu ngaranna oge. Jigana moal aya nanaon aing saukur sapenting mah. Naon sababna sabab apan kayaan lemur urang teh sasat aman tara aya garong anu ngaluk anu wani ngulampreng bangna urang ninggalkeun tempat atawa rona teh lain kunaon tapi era kujurig. Cek Usman sangeuna ngomong teh anu kabagian tugas rona memang eta nah pok atuh bah ewon geus atuh Jang Usman make jeung era kujurig sagarupa istilaing nyai kitu mah memang kabelang aman di lemur urang mah tapi apa nari waspada mah kudu barudak ieu kumaha tuh lamun ayeuna urang ngiderkeun urang ngider we keun bae lah ku abah di baturan da ngasasieun mah kitu ceuk bah ewon mere usul samalah daek maturan ngarona ka Pak RT jeung Jang Atang sabab kajurung ku rasa kewajiban lamun sengajaga katang teman lemur teh geus jadi tanggung jawab sakumna warga masyarakat Cibodas khususna ngadenge kitu pok Bapak RT nya hayu atuh abah daek maturan mah ngaronda ka kuring mah tapi kumaha Jang Atang juga culang cileung kitu ning nya hayu wae kitu oge atuh Pak RT keun bae saha da kuring mah teu culang cileung atuh nya lah ayo bener lah naon rupa cariosan abah ewon teh urang laksanakeun supaya lemur aman tapi ari waspada mah kudu nya Pak RT nya atuh syukur tuh rek mah kumari Jang Usman hei rek milu moal ye nya ayolah ari babarengan mah cek Jang Usman deui nya sarea harita satuju terus cung hampir bareng narangtung malah saringkil arek neruskeun deui ngaronda anu tadi katunda cenah samemeh Bapak RT indit amitan heula atuh kanyi esih pamajikanana nya sanggis sagala kawilang tarapi mah jerut sadaya tarurun ti imah Pak RT terus ngager di gelumpang ngajujug ka garduh ronda anu saterusna atuh ngarider kawas biasana we ngurilingan lemur nepikeun kadatang wanci janari samalah geus arek nepi ka mangsana bedug subuh ngaronda teh kawilang lancar teu aya deui kajadian naon mangsa alam nyerelek hanti karasa urang jojo ringkesna bae kocapkeun dina mangsa alam isukna we nya kira-kira mangsa haneut moyan di bau di warungna BEH loba jelema anu keur ngariung munikeun ka ngagimbung lantaran geus biasa dina wanci kitu teh urang lembur masuk loba anu balanya ditambah deui isuk-isuk haditama atuh ku si Dolen teh harita keur ngabuih we ngadongengkeun ngeunaan kajadian penting tadi muka alaman ku manehna dina mangsana keur ngaronda opatan malah didatangan ku jurig hulu buntung cenah nu kacida matak pikasieunana jeung matak baluas anu nempel atuh puguh we pada ngabarandungan kuno ka warung mah sakur nu aya di dinya mah kabeh nu rek balik balanya ge ngaranna heula ngadengkeun heula ngabuihna ngomong si Dolen itu sakabeh nu rek diomongkeun ku kuring nu kaalaman ku kuring penting tadi teh euy
matak baluas duh ngan untung uing mah bisa keneh lompat cek si Dolen harita bari jeung rutret kanu keur ngariung pok atuh Jang Oman kunaon man make seuri si laing nah manehna mah mun hade can ngarang teh loba Dolen duh dadakan si mangarang teh tapi alusna mah alus sakitu mah euy sugan we atuh bisa jadi tukang ngarang tah eta ngarang carita bikeunna ka Mang Dedi sugana jadi duit gitu cek si Oman bari cakakak seuri da puguh atuh asa kurang percaya kana omongan si Dolen dianggapna teh heureuy cemeureunnan ku si Oman teh ngadenge kitu atuh si Dolen rada keheul pok harita jadi Kang Oman teh teu percaya kana naon dupak cai omongan kuring jawab lain seuri jawab dan bae atulah ari akang teu percaya mah atuh man nah itu eta cara mah teu sawios lah moal ngarugikeun kuring mah bade percanten mangga henteu sawios Jang Oman lah keun bae atulah ya akang teu percaya mah sabayu we oge moal maksa ngan kade we bisi engke ti peuting eta juri hulu datang ka imah si lain Kang Oman ya punten deges pasti atuh bakal soak buah-buah mata kompolan maneh gerahog lamun geus pareng panggih jeung manehna mata era puguh ge Jang Oman Kang Oman cek si Dolen harita bari nyarenge hatena rada keheul oge ngadeng Jang Oman ngomong kitu teh ari sabab jelas-jelas Oman mah keukeuh teu percaya we kana naon rupa omongan Jang Dolen anu geus boga pangalaman yen manehna panggih jeung jurig hulu kunaon Oman make jong seuri tong ngambok Dolen da akang mah ngan saukur heureuyung ku geus tong punung lah ulah diasupkeun kana hate nya Harai kumaha teh pugu akang nu sok nyeungsirikeun wae mah parandene kitu oge tah geus ngartilah akang mah moal percaya lamun acan ningali ku sorangan can ngalaman ku sorangan sok taruhan lah lamun engke parang panggih ieu akang jeung nu kapanggih kuring peuting abong lah lamun teu nongeng muruput hitut ngaburusut pokona mah cek si Dolen harita ditungtungan kunya kakak seuri bangun anu geus yakin ari ngadenge kitu mah tupok si Oman teh harita moal atuh akang mah Jang Dolen moal nepikeun ka nongeng atuh jeung deui eueuh di Bandungna we ari kudu sieun kudu kitu patut mah tah nyeh sarta lamun manehna parang datang ka ieu mah disadiakeun bokok ku kuring mah ku akang mah arek ditewak terus diasupkeun kana botol beres lah Jang Oman harita ngomong kitu matak teu ngeunah kadegena ku si Dolen atuh pok di harita Kang naon tong somprak kitu Kang eta ngomong teh kade bisi kadegeun ke terus engke peuting nyaan datang ka imah akang wah Jang Dolen piraku kadengeun pan ayeuna mah beurang jurig oge keur haree soya kieu mah Jang Dolen jeung ada asa mustahil atuh euy akang mah keke teu percaya keke akang mah jigana nu katempo ku Jang mah dedeleuan unggul cek Jang Oman nya keukeuh ngarasa teu percaya kana naon rupa anu geus diomongkeun ku si Dolen sabab ari can kasaksian ku panon sorangan mah Kang Oman teh jigana tara gampang-gampang percaya kana omongan batur barang ngadenge omongan si Oman kitu pok atus Jang Dolen memang niculah asa mustahil tapi dah bener kealaman ku kuring Kang samalah boro-borone nu sejen sanajan emak uing oge diomongan kitu teh teu percayaeun untunge peuting datang Pak RT jeung Kang Usman ka imah neangan uing nya jadi we percayaeun sabab
menang keterangan ti jama-jama nu sarua milu ngalaman tah gitu. alah jadi lamun kealaman ku opatan mah jigana rada bener teu bohong jang dolendenya. Jeung deui tadi peuting teh kuring aya asa ngadenge jelema nu kekeluhan mental lutung tulung. Sadaya nyebut jurig-jurig gitu tapi ya hawar-hawar teh mah. Sabab ngadenge ge aing kerhes nya ari sugan teh ngimpi tapi geuning juga bener ya. Itu omongan Jang Odang nimbrungkeun obrolan si Dolen jeung Oman. Keur seli tempas tadi pok deui Jang Dolen harita nya ngogorowakan menta tulung tepan uing opatan. Untungnya bisa keneh lumpat dalamun Kang Odang mah nya. Wah, moal burung teu ngarempeyak atuh ngayak-yak berjengihan maneh buktosna we. Bapak RT jeung Kang Atang teh nepikeun ka teu eling-eling teu inget di bumi alam. Cek Jang Dolen ngawalon kana omongan Odang anu ti tadi ukur ngabandungan unggul. Sabot keur gunem catur kitu torojo atuh mah epon indung nasi Uca sup ka jero warung. Bi, ari si Uca geus udang acan. Cek si Dolen gancang nanya ka imah ka indung mah. Si Uca muka telah maepon sabab hayang nyaho kana beja sobatna. Sabada peuting ningali jurig teh nya terus atuh maepon teh ngaliuk ka Jang Dolen. Lah nyeta tuh Jang. Ari hudang mah geus tah Jang Dolen si Uca teh. Tapi ayeuna manehna teh keur gering awakna muriang paranas tiris. Jeung nadeui atuh keur nyeri cokor suku cenah. Cenah mah deui peuting tadi titi tayong kana catang da meuni getihan indung sukuna oge. Sabab cenah waktu lumpat teh ka tempo jalan da pugus sieun dudag jurig hulu cenah kitu. Cek emak Epon ngadongengkeun kaayaan anakna nu katelah si Uca. Nu ayeuna keur gering panas cenah. Alatan soak nempo jurig buntung hulu dina peuting tadi. Ngadenge kitu pok si Dolen harita. Aduh. Karunya teuing acun karona teuing atuh si Uca nepikeun ka gering kitu nya. Bi jigana bakat ku soak meureun manehna teh nya. Pugunya Ujang Dolen anak hibi teh sok soak manehna teh. Samalah ayeuna oge bibi ka dieu teh rek ngajar rek meuli ubar rieut hulu jeung ubar rieut nya sok atuh di gancangan geura bere ubar karunya jeung deui ngaratere cager keun engke beurang kuing di teang ka ditu lah nya atuh ka sobat teh atuh kitu manjangnya bibi teh rek meuli heula ubar ieu burukon kitu ceuk Ma Epon bari jeung terus campurkeun ka hareup. BEH indung si Dolen anu harita keur pak-pik-pak ngaladangan urang lembur anu keur balanja nya terus Ma Epon teh ngaladang mere ka indungna si Dolen. Puguh Ma Epon harita meuli ubar keur anakna sarta diladangan ku BEH. Kitu nate atuh bari jeung ngobrol ngadongengkeun kajadian peuting anu kaalaman ku Bapak RT jeung sabatur-batur. Teh kung selila oge atuh geus meunang ubar teh sanggeus kitu mah teu talangke. Ma Epon teh ngaleos gura-giru balik ka imahna deuk mare ubar ka anakna anu katelah Jang Uca.
Sugri para wargi. Kaayaan lemur Cibodas dina poe harita ngadadak jadi guyur salemur rasa jagat. Namun sababna beja babeja-beja wartos ngeunaan jurig hulu buntung. Ayeuna geus narekab sumebar ka sakuliah lembur, malah geus mentas ka lembur tatangga. Maklum ari bibir jelema teh leuwih harus batan saragoong. Cek paribasa teh masa jengkal jadi sasuku, sasiku atuh jadi sadeupa sabab kembung di tengahna. Maranjangan jeung jadi nambahan samalah bari jeung di barung buahan atau di jalan ke omongan-omongan anu teu kungsi kajadian. Da geus biasa sok kitu ari ngaran beja mana sok beje. Ya puguh we atuh sararea oge jadi gujrun. Hampir sakabeh ngarasakeun jeung sieun. Sabab hariwang sok inggis ku bisi rempan ku sugan engke peuting jurig hulu buntung teh daratang deui atuh sarta ngaganggu kana katengtreman maranehna. Padahal mah eta oge cangtang tu dengan ukur karek kasieun wungkul. Kasubri para wargi ocapkeun alam beurangna. Si Dolen harita datang ka imahana maepon. Ari maksudna mah tayalian rek kasih uca sobatna. Nya sanggeus aya di buruan si Dolen uluk salam sorangan sorana beuni lentong kadenge ku si uca anu harita keur aya di jero. Nya atuh dalila oge si uca nyampurkeun bari gek diuk. Ampun Cak. Ari si lain aya di mah tawan teu geus kadeuleu kita heuh. Si Dolen eta kena oge sup ka jero barang kadenge sora sobatna di gentraan si uca gancang ngawalon. Malah tadi nama harek cangkat cenah tapi teu kebat sabab sirah karasa bari deung keneh antuk nama nya goledang ngagoler deui. Ieu lain. We mah aya di kamar lu. Gancang asup ka jero itu. Dewe sasaha di dia mah. Sabab mah wingker katampian bieu teh. Gitu nya. Katoy kitu mah rek asup aing ieu. Ya geus ngomong kitu masih Dolen hareup kana brus asup ka jero imah terus kebat muru ka kamarna si uca. Breh katempo sobatna teh keur ngagoler dina dipan. Ari awak di bulan ku simut menikeun kabuni tina suku nepikeun kabeuheung. Jeung terus harta kene oge di deuketan gek atuh. Si Dolen diuk dina kursi nu aya di sisi dipan. Cak. Maneh keur gering teh. Si Dolen nanya ka sobatna. Wing gering aya itu. Gering lamun cek jelema mah awak dewek muriang asa paras diri saya. Jeung deui indung suku nyeri urut tadi peuting teu tajong ngana catang basa keur lumpat aing. Cek si uca ngajawab kana omongan sobatna. Samalah bari jeung maong. Manehna atoh nempunna jadi sobatna datang kadinya. Pok atuh si Dolen. Nah, atuh maneh teh Cak. Teu apik aya lompatan teh make kudu najong catang sagala. Mata kenempotin cakeun atuh ulah sok balanga. Naon. Sia maneh mah Dolen. Peuting tadi mah boro-boro malirek kana tincakeun atuh sia teh. Sabab lupatna puguh keur soak aing euy. Da sieun deui udagu si jurig buntung hulu. Tapi kumaha ari si laing salamet tapi ka imah atawa is. Ya alhamdulillah uing mah salamet. Teu ngalaman juga si laing Cak. Tapi ari soakna mah sarua bae euy. Malah dewek mah kapok moal daek ngarona-rona deui aing mah. Aing emung aing ngapanghijeung nu kitu teh era euy. Lantaran izin ku inggis ku bisi panggih deui jeung nu ka ditu tah
ampun aing mah geus asagep beuheung teh dicekek teh kudu kitu. Anaon sarua dewe oge sia teh. Dolen komo lamun tas ingat kana rupaanana eta jurig geus lah pokona mah teu kudu diomongkeun deui da masih agen nyaksian beureunan. Kitu cek si Uca barjeng ngabregedegeun awakna. Manehna ngerasa meluas kareureuhna keun museuh pareng inget kana rupana eta makhluk nu nembongan tadi peuting anu kacida matak dibikasieuna. Ngadenge sobatna kitu pok si Dolen harita. Nah hanya rupaan teh meuni tah teu matak pikarasapeun saumur-umur karek ayeuna teh kan nempo anu kitu euy ca sarua dewek oge Dolen. Matang depikeun ka gering ki naon aing teh soak euy duh. Jeung deui kunaon atuh maneh teh jeung bak ngadingakeun ka dewek. Kitu maneh mah ka sobat teh sia teu satia. Lain teh satia hampura atuh ca. Weng teh lain niat tinggalkeun si lain tapi da kumaha atuh kaayaan memaksa. Darurat euy. Jadi lain teh ingat si lain si lain dewek teh sabab geus teu kuat ku sieun aing mah. Sok bayangkeun deui jurig nu nyampurkeun pan kitu. Wah naon. Sok sanajan sieun oge atuh lah kitu-kitu teuing ka dewek teh. Apan cek dewek oge hampura Uca kapaksa ku kaayaan. Si Dolen ngomong kitu bari jeung rada nyarengeh si Uca teh. Nya terus nama atuh derwe duarana ngarobrol ngidul ngaler sagala didongengkeun. Pang namanya ngomongkeun kajadian penting tadi we nu karanapan ku manehna. Nya sanggeus cukup lila masih Dolen amitan kencis init muru balik ka imahna. Kasubri para wargi gancangna mangsa alam dina carita estuning teu karasa ngarayapna. Ayeuna urang kocapkeun bae dina mangsa alam wanci sariak lain. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan anu pating arulang jeung pating aroyat. Tonggeret geus mimiti ancal-ancalan di sarada. Patembalan jeung baturna kaayaan alam harita estuning mata klara jeung mata kuaras. Tatangkalan rajeg dauna anu harejo jadi semu koneng umyang. Naon sababna semu koneng umyang lantaran kahibaran ku cahaya mata poe anu hibar ti belah kulon. Dina kaayaan alam kitu meh kabeh urang lemur Cibodas. Loba anu geus ngarampih ka imahna sawang-sawangan. Malah barudak anu biasa masih sok resep kene arulin oge ku harita mah dipaksa ku kolotna sina gancang asup ka jero imah. Sarta teu meunang liar cenah. Sakumna urang lembur meh kabeh duaning ngulampreng. Atuh teu mata heran lamun seug dina wanci bada magrib teh kaayaan lemur simpe. Estuning sepi jempling rehe comprek. Teu beda we jiga lembur anu eueuh pangisian.
mangsa alam nyerelek teka rasa kira-kira wanci bada Isa. Cegug-cegug cengungu kadenge aya sora anjing anu babaung ti jauhna. Sorana najan anjing hiji ge meuni matak keung jeung geuman. Padahal harita teh kawilang sore keneh. Ari ti kajauhan geus kadenge sora angin deui nu ngaguru seal handaruan perbawana arwah malakayangan nu harita keur liar jigana teh. Samalah dibarengan ku sora satatoan anu reang di sarada. Pang-pangna mah sora anjing anu babaung. Terus-terusan melikeun ka malawung. Di tema ku sora manuk jurig jeung buek nu teu eureun-eureun. Sora angin ngaguru. Nya harita bekelila teh kalah beuki deukeut ka pilemburan. Ngajadikeun hayam dina paranje pating karapak. Muning-muning di pating gurudung doma-doma pating koreja tiga anu sarieun. Dina kaayaan alam kitu geuleuyeung atuh harita. Aya tangtungan jalma anu ngageuleuyeung tapi eueuh sirahan. Kahanapna make baju bodas. Tangtungan awewe nu make baju bodas tapi eueuh sirahan. Malahan mah dituturkeun ku kalayangna. Hulu jelema anu matak pikasieun. Kocapkeun kaayaan di hiji imah. Harita teh aya 3 urang jalma anu keur ngarayung di tengah imah. Nu saurang lalaki murah keneh anu tayalian jang oman teh jeung indungna nu katalah Biwarti. Sarengkeun anu saurang deui mah Nyisari nyatana adina jang oman. Tiluanana keur darieuh we bari jeung ngadengikeun kaayaan alam di luar. Aya naon di luar teh nya meni asa kumata keung mah. Ceuk Nyisari harita teh adina jang oman tumanya ka indungna nu katalah Biwarti bari jeung culang cileung kasebut geuning eta imah nu ngadadak bet asa keung jeung geueuman karasana teh. Ngadenge omongan anakna kitu pok Biwarti nu jadi indungna. Awana naon di luar mah nyai. Ukur sora angin eta mah. Biwarti ngawalon kana omongan Nyisari tadi. Bari jeung terus jungang tu ngadeukeutan lampu cempor anu ditunda luhureun meja. Malah di gedean seuneu teh bray atuh kaaya di tengah imah teh beuki caang. Sanggeus kitu keek atuh harita Biwarti madiuk dina tempat naurut tadi sabot keur kitu ku cerat kecerit di bibir imah kadenge ku Nyisari aya anu suar seor. Cihjir disada di bibir imah dumasar kana hal eta Nyisari nisan diukna pok ngomong ka lanceukna. Kang Aman, eta aya suara cicir. Kang disada di pipir. Nyakeun bae atuh Sari. Pira oge cicir da moal matakna naon meuni di papantos wae. Ceuk jang oman ngawalon kana omongan adina. Tapi tadi mah sieun atuh Kang. Make jeung sieun sagala ari maneh Sari. Can aya atuh jalma anu diteureuh ku cicir eueuh. Sabab awakna ge leutik. Tapi lamun sagede maung mah teuing kakarak sieun. Ceuk jang oman ngomong kitu ka adina. Bari jeung arangah-arangah siri bangun anu teu malireh kanu keur keung sieun teh. Malah ragamang atuh kana daun kawung terus dieusian bakomole teu lila. Diseungeut pelenyon atuh harita jang oman udud. Bangun nikmat pisan bari jeung nyarane kana bilik. Akang mah kalah sokore wae ka batur teh sieun atuh. Damanya tuh aya cicir awakna sagede maung atuh Kang. Nya matak teu kudu sieun cek akang oge. Sabab mineng akang mah manggihan cicir ari parang keur di sawah atawa di kebon. Bat ungapange oge eueuh nu pikasieun. Waktu cukup mangsa nyekapan. Cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mang Dedi beris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-28 nya. Atuh nuhun kumaha dupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.